ayeuna berita geus aya nu aneh deui wae, ampun. Telah terjadi di Ciamis tepatnya. Alah, ari resep teh sok ngelag di HP dasar HP kentang. Telah terjadi di Ciamis. Tepatnya di Dusun Lamping, ieu mah lembur aing euy. Kasus pemerkosaan embe nasaha teuing eta. Tersangka berciri-ciri botak, berkulit hitam, namanya berinisial AA. Giem aing. What? Ciri-ciri aing ieu mah inisial AA. Iya aing aep-aep Pudin. Alah, wartawan mau monyetan ieu mah aing pokona teu tarima lah. Bener eta teh. Teu nyangka aing. Teu nyangka kumaha ieu teh maksudna? Teu nyangka urang ka maneh nepi ka merkosa embek kitu ngerakeun lembur maneh mah. Kunaon, Ep? Hoak eta mah dim hoak. Sing sumpah nagen teu aing mah amit-amit cabang bayi mun nepi ka kitu mah. Jeung dampoe atuh urang sapopoe apakah ada yang mencurigakan teu pan? Aing ge kaget cik keneh mah berita teu balik Coba imah maneh deket kandang embe. Itu bukan berarti aing. Lah, Tong mitnah. saha deui? Buat aing masih oban pelaku napan si oban ge deket ka kandang embe teh jeung ieu ge can pugum be nambe saha nu diperkosa. Geus pokona mah tong babari percaya kana berita jika nu teu apal zaman ayeuna wae sih mah loba hoak. Euy, nyieun berita kitu mah babari euy kabeh jelema model arurang ge bisa tinggal nyieun na sosmed dan naon lah. Nya euy. Bisa wae urang ge nyieun berita tentang maneh contohna si Diman nyodomi cak-cak terus ku aing viralkeun. Tapi ciri-ciri tersangkana maneh pisan botak hideung, terus inisial AA. Di Lamping mah nu AA ngan maneh hungkul nya bisa wae AA teh singkatan tina anak anjing tuh anak anjing nu mangmod boa eta nu merkosa embe teh. Atau AA teh singkatan tina anak ajag boa eta ongko di maneh di inisialkeun aing marujit da kan ciri-ciri tersangkana ge botak hideung sementara anjing mangmod Gandeng bodas warnana. Sia mah jiga nu geuleuh aing teh sok we dudu da buktina. Aep cabul. Sia ku aing diumumkeun atuh masjid si Aep perkosa embe gitu. Iya jelema nu babari kahakan ku hoaks teh goblok. Aing ari kesenang kieu teh jeung aya dina puncak kesuksesan sok aya we cobaan teh eta kuat ka dituduh merkosa embe aing mah jeung sahadi eta nu nyieun beritana aing mah sahadi ari keur pusing teh sok diganggu. Halo. Weh, biasa aja dong ngomongnya weh. Ya ntar kan gue lagi sibuk. Kalau pinjam duit jangan lama-lama goblok. Kan kata lu katanya gak apa-apa lama. Orang kata lu gak apa-apa. Kuat kakak kasar gitu nagih. Hari pas nginjem duit nama gak apa-apa, gak apa-apa lama juga, santai aja. Tapi hari dina manehna keur butuh pisan mah angger we, nagihna teh barbar lah. Terarayang deui aing mah nginjem duit lah. Weh, Ep. Kemana wae maneh tara keluar? Mati suri aing. Tumben maneh nyamperkeun urang biasana sok ulin jeung barudak ditu. Nginjem duit, Ep. Sudah kuduga pasti we nginjem duit. Eueuh aing ge keur pusing lah. Ep, cenah maneh cek si Diman beunang kasus merkosa embe, bener teu? Ciri-ciri tersangkana teh beungeut hideung, hulu botak, inisial AA, jenggotan. Eta mirip pisan ciri-cirina jeung maneh, Ep. Tapi urang rada teu percaya, Ep, teu mungkin lah. Nya emang henteu. Nya, nah bisa gitu. Nya pugu aing ge teu apal, aing ge kaget jol-jol meunang berita nu kieu. Awal nama tina berita Facebook sok aya geuning nu viral-viral. Apa? Jol aya we berita merkosa embe nu ciri-ciri tersangkana teh mirip aing. Tapi da can pugu aing. Maka dari itu, engke urang ek nyoba menyelidiki kira-kira saha nu nyieun beritana. Carana urang erek menyelidiki lewat IP internet si pengunggah berita eta. Nah, engke kan bakal kapanggih lokasi IP-na di mana, waktuna iraha. Ngarti teu nu cikeneh? Henteu. Capek-capek aing ngejelaskeun. Geus lah, ayeuna mah joget we. Fungsina untuk melampiaskan kapusing arurangnya. Sok ayeuna asupkeun leungeun maneh kana sakuta, geuwat. Terus diinjot-injotkeun. Nah, engke geus aya musik mah diinjot-injotkeun terus. Pokona ikuti we ritme musiknya. Leungeun nu hiji deui dikatukangkeun ka hareup, dikatukangkeun ka hareup, dikatukangkeun ka hareup, dikatukangkeun ka hareup, bisa manehnya. Sing apal ya kieu-kieu ge aing mah baheula mantan guru senam Mahatma. Salah nih kalau lagu Opi Kampura
Mana turutan orang we nya. Oke mang lah. Tong kalah ke Garu mana? Gatel mang. Turutan. Cing balik atuh kalau ka hari ras kitu leungeun jam ampunnya. Siap. Yo. Tarik mang. Ganti Maklum mang urang kekaraheun. Kita leungeun kiri tong lempeng Aduh. Aduh ampura aja makan daging balik geura aduh ampura nya. Aliran euy. Baiklah lanjutkeun.